Para pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mun telepatna para mitra sadaya balad-baladna ye. Balad-baladna Kidogar nuju ngepung para pramuda. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna Padepokan Sebaraga. Ningali kaayaan kitu Imas prihatin ngan saukur bisa nempokeun pramuda nu dihurup ku opat urang jalma. Harita Kidogar nyarita deui. Hahaha jajaka. Si lain geus poe bisa leupas euy. Lantaran balad-balad dewek geus ngalingkung ka ilaing. Sarta siap pikeun nugel jaga ilaing deui. Hahaha. Geus rabongkokan sia. Jeung tibatan nang miceunaan waktu deui. Ceuk Kidogar kituna teh bari mesat bedog. Kalawan dilagar nu dituturkeun ku baladna papada mesat bedog masing-masing. Lah teu kudu rea carita sialah. Dor-dor we kadinya rek nyerang mah kadinya. Nah sana teh buru-buru lantaran kuring ge ieu. Ukur boga waktu saeutik ieu teh lantaran rek nuluykeun lalampahan di sing teh nyaho mah. Sok rek maju mah dar kadinya. Ulah loba ting ieu lah capek bari nage. Loba ting catur hasilna. Catur tanpa bukur mah ceuk pramuda tenang nakeran. Sedeng siap siaga matang tu. Manehanana para mitra sadaya panon mahmur lem musir kaopat lawan anu geus nyarekel pakarangna sewang-sewangan. Kurang ajar sia, tampanan sia kunyuk rabun, ceuk Kidogar ambek. Seak Kidogar teh nyabetkeun bedog ngarah ka pramuda. Nu dituturkeun ku tilu baladna papada nyabetkeun bedog. Nu maksudna yang nyacag awak pramuda. Imas prihatin peureum bari meungpeunan beungeut. Nempo opat bedog nu nyeleber kana awak pramuda lantaran ngerasa paur. Sedeng anu diserangna nyatana pramuda. Nyada pramuda teh boga kene akal tareka. Jeung moal mikeun kitu bae awakna direcah ku musuhna. Tur tangga bogaan pangarti nu cukup warisan ti Eyang Mingkara. Nempo opat bedog nyeleber ngarah kana awakna. Sakilat pramuda ngagajleng ka gigir. Bari jeung leungeunna ngarawel hiji pangpung. Kalawan dibantingkeun ka saurang musuh nu teu jauh ti dirina. Seak bletak. Lain pramuda nu kakeunaan bedog tapi sabalikna musuh kakeunaan pangpung lebah sirahna anu tadi ngagajleng. Ana gero teh nu kateunggeul sirah teh ngagero. Bru namru bari jeung nu tiluan teh pating tolonyong lantaran seranganna teu keuna kana sasaran. Pramuda dangtu ngabedega bari nyengsirikeun tilu musuh. Nuting talamru kabawa ku tanagana sorangan. Para mitra anu mulia, harita pramuda terus seuring ngagaka. Hahaha, nah bet sarare euy. Ma eta teh kunaon lain teh euy bet sarare di dinya atuh. Geus tarunu mah baralik atuh ka itu. Ulah tinggal oler di dinya bari nage kotor meureun teh pakaian teh. Dilalebar teh nya kudu diseuseuh make sabun euy. Cek pramuda ngahina bari nyerengi. Atuh puguh we nu tiluan pohara ambekeunana ngadenge caritaan pramuda nu matak peureus karasana. Kancang nu tiluan harudang deui bari jeung teu diengkekeun deui tiluanana nyerang ngancam badan pramuda ku seseukeut bedog. Celang pramuda ngagajleng deui bari jeung leungeun nyekel pangpung teh disabetkeun kana leungeun saurang musuhna. Seak pekeuna saurang musuhna. Pluk. Bedogna murag marengan ngagero bakating ku nyeri. Tapi nu duaan teu nolih anggur rebut bat teh nyerang pramuda. Teu dibere kasempetan pisan pramuda teh. Puguh we. Rada ripuh pikeun pramuda pramitra. Ari diserang tuluy-tuluyan mah. Sokomo nu ngaran Kidogar mah kaasup peserangan teh paling ngabahayakeun. Maklum atuh. Kidogar pamimpin paromongan di dinya. Jeleng pramuda ngagajleng nyingkahan serangan bedog kimur tadi. Ngan orokaya suku Kidogar teu bisa dihindarkeun ku pramuda. Seak cebet suku Kidogar keuna pisan kena cangkeng pramuda. Bangkieung pramuda teh ngabangkieung bari nyengir nahan ka nyeri. Puguh we Kidogar para mitra asa meunang angin. Nempo pramuda anu ngabangkieung teh Kidogar teu miceun kasempetan seak Kidogar nyabetkeun bedogna. Ngarah kana dada pramuda. Tapi dabubuhan pramuda lain saeutik pangarti. Puguh warahan Eyang Mingkara
anu kasebut jago dina mangsa keur ngora nempok bedognya leber teh pramuda gancang manehanana para mitra sadaya manehanana yang ngarubuhkeun awak ngagorentel dina gerakan ucing ocon bari jeung kitu sukuna ngababad suku Kidogar dina gerakan sapu jagat puguh we Kidogar ti totolonjong bru Kidogar namru ninihan batur nanu namru basa tadi dibanting sirahna ku pangpung takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinggar Kidogar nu rubuh ninihan baturna lantaran leungeun pageuh nyekel bedogna nu teu bisa disingkahan deui bedog nu keur dicokal ku diri Kidogar ambles pisan kana beuteung baturna keneh tobat ceuk anu kakeunaan bedog Kidogar meninga gero bari jeung dua leungeun nyekelan bedog nu nancem dina beuteungna atuh puguh we Kidogar pohara ngarasa reuasna mireungeuh bedog anu keur dicekel teh ngahakan beuteung baturna yo ulen kunaon sia we ulen kunaon ya kunaon ieu teh ceuk Kidogar bari jeung ngahulang ngagagulang gaper para mitra sadaya Kiburen nu baloboran ku beuteungna sedangkeun Kiburen ukur gegerungan bari jeung dua leungeunna pageuh nyekelan bedog nu nancem dina dadana nu teu sabaraha lila ulahek sirah Kiburen ngulahek nandakeun atuh Kiburen ngemasipati ku bedoga bedogar baturna keneh pramuda ningali aya nu maot teh ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pramuda bari mencerong pohara ngagidirna pikeun Kigoda dirogar sabatur-batur lantaran saurang baturna geus jadi korban kurang ajar sia bangsat si lain geus ngabiyan sabatur dewek deuleuy wayana kitu dewek salaku babaturanana bakal males pati ka lain deuleuh bangsat sia ceuk Kidogar ti poporongos jajaka si lain kudu tanggung jawab sia kana perbuatan ilahi ieu nu geus ngabida sabatur dewek deuleuh ceuk Murtadi sarua ti pupun cereng hor nah nyangka kakuring ngabinasa batur anjeun ke teu salah ieu teh cing atuh geura buktikeun sa nu ngabinasa batur anjeun teh ceuk rarasaan kuring mah ieu batur anjeun dipayahan lain ku kuring tapi ku anjeun sorangan kalawan ku bedog anjeun keneh nah habat nuding-nuding ka kuring teu pupuguh teuing teu manis teu meulem era nyecun teu kudu balesan sia teu kudu bacatur bangsat tampanan ye demi ceundeui waktu Kidogar jeung Ki Murtadi kalawan saurang baturna nu ngaran Ki Mujakar nyerang babarengan ka pramuda sedengkeun Imas prihatin ngan saukur mencerong we bari jeung sakapeung meungpeunan beungeut lantaran paur nempo saleberna seseukeut bedog nu sakitu ngagulilap sedengkeun ari pramuda maapan tiba ngagunakeun pangpung nu tangtu kana elehna saupama bae bantrok jeung bedogna dina kaayaan kitu cakakak tukangeun Imas prihatin kadenge sora nu seuri meninyakaka ret Imas prihatin ngareret ka tukang brek atuh ka tempo atuh breh ka tempo saurang jalma keur mencerong harita teh para mitra kadirina puguh we Imas prihatin ngarasa sieun jeung reuas lantaran ka tempo eta jalma bangun anu boga niat jahat saha anjeun teh saha ceuk Imas prihatin tumanya bari unur-unuran keur naon geulis keur naon aya di dieu keur lalajo nu tarung saha itu nu tarung teh geulis babaturan nyai eta lain geulis saha jadi pokna bari nyampeurkeun ka Imas prihatin puguh we Imas prihatin teh beuki sieuneuh sedengkeun eta jalma malah beuki ngadeuketan kep nyekeleungeun Imas prihatin bari pokna deui teu kudu sieun-sieun geulis teu kudu sieun-sieun kupun agang ge moal dinaon-naon pun agang teh ngaran Ki Jabud ieu teh jago ti mungkal poleng nu teh tanding agang teh bising teh terang mah sakantenan ngenalkeun geulis lah kanu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina lir ibarat putri turun ti kahyangan nganggo taraje emas ibarat kuwung-kuwung ceuk eta jalma ngaku ngaran Ki Jabud nu cenah mah jago ti mungkal poleng nu taya tanding
lepaskan bangsat lepaskan cek Imas prihatin ngepeskeun leungeun anu dicekel ku Ki Jabud. Deregdeg Imas prihatin lumpat menta tulung ka Pramuda. Kang Muda tulung cek Imas prihatin. Atuh puguh we para mitra Pramuda rada kaganggu ku eta sora nu ngalantarankeun Pramuda ngareret ka gigir. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauni ngapuguh we Pramuda rada kaganggu ku eta sora ngalantarankeun Pramuda ngareret ka gigir. Nu hal eta digunakeun sahade-hadena ku musuhna. Nempo Pramuda rada balangah teh Perep kenca Kidogar nyeleber ngancam dada Pramuda. Untuk bisa disingkahan dari seak cebet dada Pramuda kabenangan ku Perep Kidogar. Holoyong Pramuda rada ngoloyong, bari ngagero bakat ku nyeri lantaran tenggelan Kidogar tarik oge. Hal eta disusul ku atuh para mitra sadaya serangan Ki Murtadi. Bru Pramuda namru seak pedog Ki Mujakar ngancam dada Pramuda. Nuker nangkarak bengkang. Ngan untung Pramuda sadar keneh kana kaayaan. Kurentel Pramuda ngakurentel marengan suku ngababad suku Ki Mujakar. Tolonyong bru Ki Mujakar namru kalawan tarang na nyium batu anu meh we bedogna ngahakan dadana sorangan. Untuk ngagugunyeng awewe siap bangsat cek Pramuda maksud nama rek muru Ki Jabud nuker ngarejengan Imas prihatin. Tapi Kidogar ganca ngahalangan ku hiji serangan nu ngarah kana palipisan Pramuda. Pramuda rikat ngelok bari jeung pereupna nyeleber ngancam dada Kidogar. Tapi Kidogar ge pinter. Serangan Pramuda bisa dihindarkeun. Antukna der Pramuda tarung dihuruk bari jeung perhatianana. Teu museur lantaran mindeng ngareretan Imas prihatin nuker direjengan ku Ki Jabud. Lepaskeun sia bangsat lepaskeun. Najis delesya. Aing kudu ditatangkep ku sia mah lepaskeun aing lepaskeun. Ceuk Imas prihatin nyarekan lak-lak dasar ka Ki Jabud. Bari jeung teterejel hayang lepas tina tangkepan Ki Jabud. Moal bakal dilepaskeun ku punakang anggur si urang lalayaran heula. Geura-geuna gerayu. Jeung punakang Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taetani urang lalayaran di sagara kabungahan. Gerayu jeung akang ulah sieun-sieun jeung akang mah ulah. Ceuk Ki Jabud beuki pageuh nangkeupna. Harita teh nafsu geus ngagugudug. Nafsu kalalakianana muncul habari jeung nangkep Imas prihatin. Atuh kawawak leungeun Ki Jabud digegel satarikna. Kero para mitra Ki Jabud ngagorowok harita teh kaget jeung nyeri. Tangkepan rada lesot. Hal eta digunakeun ku Imas prihatin. Leungeunna nu dipereupkeun teh dibantingkeun ka tukang satarikna. Anak kowong Imas prihatin kowong Ki Jabud ngowong kituna bari meyegeung bari jeung dua leungeun nyeklan ka handap nu teuing kagebugna nahaon. Ki Jabud ku Imas prihatin siga nama ceng-celenganana beunang ngan untung we teu beupeus oge. Dadeg-deg Imas prihatin lumpat sedang Ki Jabud sungar sengir keneh bari nyarita. Kurang ajar sia we makin jeung gedir kana ceng-celengan sarupa sia duh. Bangun pepes, kawas teu butuh we guru kieu sia. Apa sini kau teh butuh kucing celengan. Ayo, kalah kali teungeul ka sabalan deui. Ceuk Ki Jabud bari jeung nangtung, deregdeg budak Imas prihatin, nu lumpat kituna bari jeung harita teh para mitra, lumpatna harita teh mengkol lantaran nahan ka seueur nu lain lumayan. Apunten ngabah ngalewat lumpatna teh. Para mitra bari jeung lumpat anu henteu jejeg teh bari meyegeung. Sedangkeun ari Pramuda bari jeung keur tarung teh pipikiranna mah ngarasa hariwang honcewang ka Imas prihatin
nuka tempo lumpat bari diudag ku Ki Jabud. Niatna hayang ngudag harita sija eta jalma, tapi ku Kidogar sabatur-batur gancang di halangan. Atuh teu bisa majar kumaha pramuda teh sedengkeun Imas prihatin. Puguda sagancang-gancang lumpat awewe tur tangah halangan nu rembet ku kakayon. Teu sabaraha halila oge geus kasusul ku Ki Jabud. Nu memangna geus manukna lumpat di nu rembet ku tatangkalan. Kepuk Imas prihatin nu panjang teh dibedoa ti tukang. Jang heuk Imas prihatin ngadang heuk lantaran kabedol buukna. Ngan teu rubuh lantaran ditahan ku Ki Jabud. Awak Imas prihatin yang saya dina leungeun Ki Jabud. Nah, ari nu geulis. Make jeung lumpat sagala bari da oge atuh. Ulah lompat da pun kakang ge. Moal dikukumaha pun kakang mah yeuh. Kurek disenangkeun ku pun kakang teh. Rek dibawa kana sagara kabagjaan. Yuk urang kepada nyumponan pokona malah. Nyumponan kahayang. Di dieu. Ceuk Ki Jabud bari jengang ngarengka suku Imas prihatin. Ru Imas prihatin rubuh, ku Ki Jabud gancang dirontok sarta ditindihan. Puguh we, Imas prihatin usaha sate kapola pikeun ngaleupaskeun diri tina cangkreman Ki Jabud nu geus kaancikan ku setan Ida Jilatnatullah. Bari jeung taterejel hatena mah ceurik, bari jeung sumambat kanu maha kawasa, dirina embung ari kudu jadi korban dua kali. Aku lalaki anu ti heula apan bandara, ayeuna eta jelema nu teu wawuh. Sedengkeun cenah para mitra sadaya Ki Jabud nu geus kaancikan ku nafsu, teu nolih ka Imas prihatin nu jejeritan, anggur nya kakak seuri bari jeung leungeun ngaragamang kana baju Imas prihatin. Baju Imas prihatin dibedo nepi ka soehna, kituna teh napasna rengha pranjung. Ngaso heula para mitra nu mulia. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, salajengna para wargi sadaya, harita atuh Imas prihatin. Beuki tagiwur hatena para wargi. Imas prihatin beuki tagiwur hatena. Ari nu jadi sabab musababna teu aya sanes. Harita beuki tagiwur hatena lantaran mikiran dirina geus hamo bisa mal salamet, hatena jumrit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Tapi para mitra sadaya, atuh harita ge teu loba catur. Seak ceplak pipi Ki Jabud anu keur susungkur teh dicabok. Ngowowong Ki Jabud ngowowong. Kibeng Imas prihatin ngagibegeun awak. Kurinyal hudang terdeg Imas prihatin lumpat deui. Lantaran embung ari kudu pasrah ka Ki Jabud mah. Sendereg Ki Jabud ngudag bari jeung lumpat. Aduh. Eureun nyai eureun. Nyai, aduh. Alah, dihareup ai jungkrang nyai eureun. Eureun nyai eureun. Ceuk Ki Jabud ngageroan. Teu salah Imas prihatin para mitra sadaya teu nolih. Manehna tuluy lumpat lantaran hayang salamet. Tetela para mitra, caritaan Ki Jabud teh bener geuning. Reg Imas prihatin ngaraneg lantaran katempo hareupeunana aya jungkrang. Kret ka tukang tetela Ki Jabud beuki deukeut bae. Awas nyai, ya jungkrang jero naker. Rag-rag bisa paeh ke, pajetan ningang kena batu. Ceuk Ki Jabud mencrong ka Imas prihatin. Imas prihatin jadi ngarasa bingung teu mangih tungtung, lantaran rek tuluy lumpat tangtu dirina abus kana jungkrang. Sedengkeun balik deui hareupeun teh Ki Jabud, Imas prihatin iwati ngahuleng bari rutret ka Ki Jabud jeung kana jungkrang. Nyai, mendingan jeung akang hayu. Piraku nyai embung apan akang teh kasep lain. Ceuk Ki Jabud nyerengeh gumasep. Bangsat sia. Pikeun aing mah deuleu patan kudu pasrah ka anjeun. Pikeun ngalayanan nafsu anjeun.
suka kene ajal perlaya jadi tumal ye jungkrang dulu ngartiin tas ya cek Imas prihatin tutunya. Ulah gitu Nyai ulah mending bareng jeung akang yeuh jeung dina dina sajarah nage tak cenah jelema hayang paeh mayu mending jeung akang daripada paeh mending lalayaran dina sorga dunya. Hahaha genah koloyong ka ditu koloyong ka dieu maju munur jaipong gitu cek Kijabud bari alangah elenge bari ngalengkah ngadeukeutan Imas prihatin bari releng kenekan. Naon sababna Kijabud kitu kulantaran pikeun Imas prihatin geus eueuh deui jalan manehna kudu serah bongkokan atuh cenah Imas prihatin kudu serah bongkokan ka dirina lamun hayang salamet kajaba lamun Imas prihatin wani ngajeleng merentang tu kana maotna. Ningali kaayan kitu Imas prihatin tuluy nyarita. Ulah ngadeukeutan kuring lantaran kuring moal owal ku nyawa pikeun kuring mending keneh paeh deuleu Kijabud haram najis pikeun kuring kudu pasrah ka anjeun deuleu cek Imas prihatin bari unur-unuran beuki ngadeukeutan bibir jungkrang. Sedengkeun Kijabud bangun henteu percayaeun kana caritan Imas prihatin lantaran cek pamikirna eueuh jelema nu hayang paeh sokomo kangaranan cenah maehan maneh mah. Atuh para mitra sadaya ku ayeuna kitu Kijabud beuki deukeut ngalengkah ngadeukeutan Imas prihatin bari jeung sarangah serenge. Eureun sia Kijabud eureun untuk kitu kuring rek ngarag-rageun maneh kana ijungkrang geuleuh cek Imas prihatin bari jeung nangtung dina bibir jungkrang. Sedengkeun Kijabud beuki ngadeukeutan bae lantaran samarukna Imas prihatin ukur nyingsieuna tapi teu disangka-sangka lantaran pikeun Imas prihatin tibatan kudu pasrah ka Kijabud nung kena dijadikeun atuh cenah keur pikeun nafsu wungkul batur cek pamikir Imas prihatin leuwih hade jadi tumbal eta jungkrang lantaran memang geus taya awahan deui pikeun lumpat. Akhirna Imas prihatin tega kana diri bakating ku sieun-sieuna bahaya Kijabud. Red Imas prihatin ngareret ka tukang kituna bari jeung ngagerentes. Jungkrang tarima awak kuring gerentesna jeleng Imas prihatin ngagajeleng ka tukang. Ngoleang Imas prihatin ngoleang melesat ka handap dituturkeun ku ngagerona Imas prihatin. Las sora Imas prihatin teu kadenge deui nu tinggal Kijabud colohok bengong olohok gemang kadu olohok mata simeuteun. Kijabud teu bisa ningali naon-naon tuluy Kijabud nyarita. Ye awewe teh rek disenangkeun malah ngarag-rageun maneh kana jungkrang geus tang tuwe pejet awak teh kang tu bakal jadi mamangsa sato galak di eta jungkrang. Wah, dikerekem ku satu berhala gereta. Ku aing rek disenangkeun. Da aing senang, marina senang, meureunna. Senang pada senang, suka pada suka. Imah kumaha diajak kana kasenangan teh, kalah ngarag-ragkeun maneh. Kitu keur ceuk Kijabud. Ngaso heula para mitra, ngaso. Mitra pamiarsa kocapkeun para wargi Kijabud lempang ninggalkeun jungkrang nu urut ragragna Imas prihatin nu kana tangtu hamo salamet jiwa Imas prihatin nu luncat kana eta jungkrang lantaran memang eta jungkrang sajabati jero teh di jerona loba sato-sato berhala kayaning oray jeung cenah mah sok aya si belang nyatana macan nu tangtu awak Imas prihatin bakal jadi caduk kemaung atawa jadi caduk oray sanca nu gede oge lamun teu kitu loba langir jeung sajabana di mana nyoco teh kana tangtu nimbulkeun atuh bareuh tuluy maot
tetela Imas prihatin leuwih milih ngaragrakeun maneh kana jungkrang jeung tibatana jadi korban nafsu Ki Jabud nu geus kaancikan ku nafsu setan Ida Jilatnatullah. Kacaturkeun pramuda nu keur tarung, tetela pramuda geus bisa ngungkulan musuh-musuhna. Kidogar sapara kancana geus teu bisa mampu ngalawanan pangawasana pramuda nu memang ngeusi warahan eyang mingkaratea atuh pramuda ngabedega bari mencrong ka musuh-musuhna nu nalamru. Kumaha ayeuna? Naya kene karep ngalawan ka dewek. Sok narangtung si Aiwarani mah tuh. Sok da dewek ke. Ya, moal burung dilawanan ku dewek teh narangtung sia. Kablega era kadonting caloprak itu ceuk pramuda nulak cangke. Sedangkeun nu tiluana kawasna mah rek geus teu untupan pikeun ngalawanan pangawasana pramuda. Manehna tiluan ukur tinggararung. Harita pramuda teh inget yen Imas prihatin tadi teh dipapaksa ku saurang lalaki. Nyel pramuda ambek di barungku ngerasa hariwang sok sieun Imas prihatin jadi korban. Deregdeg pramuda lumpat kalemah lumpat na Imas prihatin jeung Ki Jabud tadi. Pipikiranana cosok sieun Imas prihatin jadi korban Ki Jabud. Keur mah Imas prihatin teh korban nafsuna bandara. Katambah-tambah kudu jadi korban Ki Jabud. Najan dirina lalaki, tapi bisa ngarasakeun kumaha sedih jeung tunggarana batin Imas prihatin. Ku ayana kitu tekad pramuda rek ngaburak-bari Ki Jabud. Harita teh para mitra Ki Jabud kitu pamikirna. Dasar kudu kapangih atuh para mitra. Dihareup teh katempo pisan Ki Jabud keur leumpang. Atuh pohara nafsuna pramuda mung hanya kal waktosna kabujeng see. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga.